DJ Sunda Volsera Badai nyarita dari rumor realita Kade hilang kopina diseruput heula Pancina datang cicilan panjang jadi pake masak nu nagih geus datang Hey kredit day Emak ningali pancing ngagurilap hate langsung hayang mawa ka imah cek sales murah bu tinggal nyicil padahal dapur mah geus pinuh ku baskom jeung centil Bapak ukur ngelus dada ningali tagihan nu beki loba keur naon deui panci sakitu cek emak diskon atuh rugi mun teu unggal minggu aya nu datang make buku letik bari seri tenang can lebaran oge geus lieur tercan aya cicilan geus ngajedur niatna mah hayang dapur rapi malah ayeuna jadi loba tagihan panci anyar ngagantung herang nu mikiran mayar mah nepi ka teu tenang kredit panci nepi ka lebaran masak indomie ge make rasa kahariwang panci ngagurilap di dapur imah nu boga malah mikiran cicilan unggal penting hese kredit panci nepi ka lebaran tukang nagih apal jadwal bulanan seri di luar pura-pura aman padahal dompet mah tinggal angin penting jeung kenangan cicilan deui panci can lunas deui emak balanja bapak nu liar Tatangga datang bari muji wih panci anyar keren ieu mah asli emak seri rada bangga padahal tukang tagih datang na 2 kali saminggu ka imah anak menta jajan can kabeli tapi dapur geus siga toko panci aya nu warna emas jeung pink nu mayarna mah ngajadikeun sirah cenat cenuting sore ngopi bari curhat jeung
nyiapkeun alesan. Anyar ge menang gaji, acup can sempet dibeli. Aya sora motor eureun bu, ieu jadwal setoran deui. Tanggal ngora kuduna mah bahagia, tapi kalah jadi panik. Dompet kakarang ngeusian, langsung ipis kawas kerupuk liat. Mimitina mah ngan nginjem keur biaya budak sakola. Ayeuna tiap minggu lieur nempo grup WhatsApp loba tagihan. Di dapur sangu karisa eutik gas LPG geus rek bea, tapi nu penting setor heula bisi petugas datang ngagero tarik. Mun aya nu ngetok panto, emak langsung pura-pura keur mandi. Budak leutik jadi korban disuruh ngajawab, mamah keur angkat ka sawah. Tanggal ngora geus aya nu nagih, can sempet healing geus kudu mikir deui. Duit gaji sigangan mampir, isuk datang sorena langit. Tanggal ngora geus aya nu nagih, seri luar jero batin ceurik. Bang emo muterna gancang, nu mayar ngos-ngosan unggal minggu tarik. Puter deui DJ-na, nu tagihan loba mangga ngumpet heula di dapur. Di pos ronda ibu-ibu ngariung, tapi lain ngobrol arisan. Nu dibahas ayeuna mah pinjam di mana nu cicilan hampang. Aya nu nutup ku pinjol, aya nu gali liang tutup liang. Hirup jadi muter bae kawas kipas angin disaung. Si enah neangan alesan abi can dagang acan laku, padahal kamari update story ngopi di kafe bari lagu galau. Nu paling lucu si Jajang, sok nyarita paling bijak. Tah ulah loba hutang, padahal motorna kredit opat. Rakyat leutik hayang tenang, hayang hirup teu loba tekanan, tapi kebutuhan unggal poe budak sigah setan jalanan. Tanggal ngora geus aya nu nagih, hirup ayeuna beuki perih. Nu tadina niat nulungan, malah jadi nambah sedih. Tanggal ngora geus aya nu nagih, kopi pahit jadi karasa amis. Sabab lamun teu loba heuroy, bisa stres mikiran cicilan ieu hirup. DJ Sunda Volksera, realita lembur ayeuna. Tanggal ngora lain waktuna foya-foya, tapi waktuna nyusun alesan keur nu nagih. DJ Sunda Volksera, goyang santai heula baraya. Aduh emak, tagihan datang deui. Kopi hidung heula nu penting mah gaya terubuh.
Isu-isu acan mandi aya motor eureun deui. Mak-mak datang bari seuri nunggak deui nya Kang Uci. Kuring nyumput tukang dapur ngadenge sora jantung ngagur. Pamajikan pura-pura sare padahal online nonton drakor. Beras tinggal 1/2 liter, gas LPG geus nyengir. Anak mentak duit jajan, bapak mah muter kipas angin. Hirup ayeuna loba cicilan, ti mimiti motor nepi ka galan. Nu penting mah tong pundung teuing, sangajan dompet siga daun garing. Ngopi bari nyumput di Bang Emok, di warung pura-pura jadi bos. Padahal hutang geus numpuk sakot, tapi status WhatsApp mah tetep glos. Ngopi bari nyumput di Bang Emok, udut sabatang dibagi 3 pok. Nu nagih datang urang ngaos ngajawab chat, abi keur ka kebon. Mang Ujang meuli knalpot racing, padahal kontrakan can mayar geus sabulan. Cok manehna hirup kudu styling, sanajan sangu campur uyah saeutik deui. Si euis upload kafe estetik, captionna healing cantik, padahal duit hasil nginjem ari penting liar mikir kredit. RT datang mawa undangan, iuran deui keur 17-an. Dompet dibuka sinastro, ditambah foto mantan. Kadang seri nutupan liar, kadang joget padahal keur hancur. Hirup mah siga roda beas, mun mutar sok kadang kahandap terus. Tapi urang Sunda ulah eleh, sanajan dapur sok ngagorowok wele. Ngopi heula jeung rerencangan, nu penting hate ulah pegat harapan. Ngopi bari nyumput di Bang Emok, di pos ronda ngobrol politik. Padahal nu diomongkeun gede pisan, bayar cicilan acan beres-beres. Ngopi bari nyumput di Bang Emok, sora motor datang langsung sok. Kabur ngaliwat pantot tukang sandal kencang, katukar jeung empang. Hutang mah ulah dijieum gaya, mun bisa mah cukup sakadarna. Nu penting hirup loba seri, sanajan kopi pahit tetep dinikmati. DJ Sunda Volsera. Ibu-ibu tanggal ngadeketan, sora motor kadenge, jantung mimiti deg-degan. Isu-isu can ngopi, can mandi, can dandan, tiba-tiba aya nu ngetok punten. Cicilan bu, di jero imah panik, nyumput tukang dapur. Budak nanya, emah saha? Cuk, emah tukang sayur. HP disilen, gorden ditutup rapet, padahal nu datang geus apal jadwal tagihan. Unggal minggu datang, tekung si poho, padahal dompet mah kosongan aya foto. Niat nama hayang kabantu hirup, tapi bunga ngajerit nian liar sirah ngaguru buksa.
perasaan, hirup sederhana, nu penting tenang. Ibu-ibu kuat, tapi ulah nepi kakalabur jalan. Hey, balarea bosera,
kantong duit. Hey, DJ Sunda Vongsera, gula hirup ukur neangan gengsi. Mun samu jeung uyah, ge masih bisa seri. Nu penting dapur hasep, budak bisa sakola. Kula warga tetep akur. DJ Sunda Vongsera. Kutama bisa lunas, tapi ulah nepi kakabiasaan. Kopi panas, hutang lunas teu. Nu ngopi loba, nu mayar cantang tuh. Cicilan datang deui, cicilan datang deui, cicilan datang deui. Sore
DJ Sunda Volsera, humor jeung realita nu aya di masyarakat dari sistem Bang Emok. Sora motor eureun di gang, aya nu datang, hate langsung tegang. Isu-isu kopi candeak, panto diketok jantung langsung deg-deg. Nu tadina ngobrol di teras, ayeuna pada leungit siga kabur masal. Kamari mah akur jeung seuri, ayeuna papanggih pura-pura teu ningali. Grup WhatsApp tadina rame pisan, ayeuna sepi tinggal rit hungkul katinggalan. Niat nama rek silih tulungan, tapi akhirna jadi beban pikiran. Hutang letih karasa hampang, ditagih datang jadi panjang. Bang Emo datang deui, tetangga jadi tegang deui. Nu tadina akur sapopoe, ayeuna nyingkahan pada nyumput bae. Bang Emo aduh pusing, dompet kosong hate nyeri. Gajian datang teu karasa, langsung leungit teu nyesa. Ngumpet di tukang panto, ngadenge motor langsung salto. Warung pojok jadi saksi, nu biasana rame ayeuna sepi. Ibu-ibu tadina arisan, ayeuna sibuk nyari alesan. Teu aya di imah titip ka budak, padahal di jero nahan napas kuat-kuat. Hirup jadi kaya ucing jeung tikus, dikejar jadwal hate makin ngarusuh. Hirup hayang tenang teu loba hutang, tapi kadang kayaan maksa datang. Sakedap karasa jadi solusi, tapi tungtungna nambahan beban deui. Bang Emo datang deui, tetangga jadi tegang deui. Nu tadina akur sapopoe, ayeuna nyingkahan pada nyumput bae. Bang Emo aduh pusing, dompet kosong hate nyeri. Gajian datang teu karasa, langsung leungit teu nyesa. Mun bisa mah ulah kabawa gaya, hirup sederhana, nu penting tenang hatenya. Tibatan ngumpet unggal poe, mending ngopi heula tapi tanpa hutang deui. Emo datang, bapak langsung sare. Padahal tadi mah can ngantuk sarerea. Hey, pura-pura pules deui. DJ Sunda Volsera, goyang santai.
Emak ngadenge langsung ngajerit pelan. Sising atuh ulah loba omongan. Lampu di pariman, TV di paruman. Nu boga hutang pura-pura berkahirupan. Nu nagih di luar kalah sopan. Nu di jero imah geus keringetan. Sora sandal deukeut ka panto. Jantung dagdikduk siga kendang koplo. Emo datang pura-pura sare. Ngorokna tari tapi panonna melek kene. Nu nguping seri nepi ka nyeri beuteung. Padahal kayaan mah keur bingung. Emo datang pura-pura sare. Sarung naek nepi ka nutup celi. Siga teu aya jalma di jero. Padahal HP masih nyala gigireun bantal bolong. Padahal sian ngorok tarik. Tapi celi mah ngadengekeun. Tatangga luar nyengir bari ngarti sabab kajadian kitu geus sering kajadian. Aya nu nyumput di kamar mandi, aya nu pura-pura indit ka masjid. Warung kopi jadi tempat pelarian euy. Ngumpul jeung bapak-bapak nu sarua tekanan. Silih curhat bari udut sabatang. Nu penting mah masih bisa seri. Ayeuna kangen kopi pahit jadi rasa kahirupan. Kadang lucu kadang loba cobaan. Hirup rakyat loba drama. Tapi humor jadi obat pangujarapna. Teu aya nu hayang hirup susah. Kabeh oge hayang tenang di imah. Kadang salah dina nyokot jalan. Akhirna unggal minggu dikejar tagihan. Emo datang pura-pura sare. Sakampung apal tapi pura-pura teu ningali. Humor hirup jalma ayeuna. Seri pikeun nutupan loba masalahna. Emo datang pura-pura sare. Ngorok palsu nepi kabeh tenaga. Sanajan hirup loba beban. Urang lembur mah tetep silih kuatkeun. Motor Bang Emo najau lalaunan. Bapa hudang deui siga teu apal kajadian. DJ Sunda Volsera. Tanggal ngora asa jadi raja. Tanggal 2 geus mimiti bahaya. Dompet kuring lain milik kuring deui. Gajian anyar asup ka rekening. Can sempet dipake geus aya nu ngiring. Notifikasi datang teu eureun-eureun. Tagihan nunggu teu bisa ditunda.
jadi was-was. Kerja sapoe pinurku capek, gajina datangan sakedapan wae. Kawas tamu nu teu lila cicing, sakedap datang langsung balik deui. Dompet kuring dikontra emo, gaji datangan ukur mampir doang. Can sempet dipake keur senang-senang, geus aya nu narik ti tukang. Dompet kuring lain milik sorangan, kabagi-bagi jadi cicilan. Hirup hayang bebas jeung tenang, tapi hutang terus nyekelan. Gaji datang, bye-bye deui. Dompet kosong, unggal poe deui. Warung kopi jadi pelarian, ngopi murah ngobrol ngalantur kayaan. Batur mah update liburan jauh, urang mah update tanggal jatuh tempo wungkul. Kadang mikir hayang robah nasib, teu gumantung kana hutang deui. Nabung saeutik sanajan hese, nu penting hirup teu terus kakeuwengkil deui. Hirup mah teu kudu maksa gaya, lamun teu kuat ulah dipaksakeun bae. Saeutik-saeutik asal halal, nu penting hate bisa leuwih lega. Dompet kuring dikontra emok, gaji datangan ukur mampir doang. Can sempet dipake keur senang-senang, geus aya nu narik ti tukang. Dompet kuring lain milik sorangan, kabagi-bagi jadi cicilan. Hirup hayang bebas jeung tenang, tapi hutang terus nyekelan. Gaji mah datang unggal bulan, tapi tenangna can tentu datang. Mending hirup sederhana wae. Dompet leutik, tapi teu aya nu nagih deui. Hampura baraya DJ Sunda Volsera, bade ngahibur diri pikeun carita anu aya. Hirup mah hayang gaya, tapi dompet kosong jaya. We kowe isu-isu ngopi pahit, dompet kosong hate kena pahit. Tetangga anyar motor ngagurilap, urang mah jalan kaki sandal geus lap. Teu boga gawe hayang gaya, scroll medsos jadi beuki lara. Ningali batur liburan mulu, urang mah mikir duit di mana kitu. Aya nu nawaring jalan instan,
Lanatos waktosna.